Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ayeuna nyaritakeun pengajian mingguan Al-Maghfirah Abu Ya Uji. Yuk orang ngaji bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu wahajarin lan batu wazujajin lan kacahil lazopron wasinan angin kukulan untuk wazairul izamil sakakarine pirang-pirang balu an sakakarine pirang-pirang balu falau qatalahu dina kitab aslina falau qatalahu dina cetakan anyar mah falau kutila samba mun kitabna meulina asli kes falau qatalahu mun ngridit falau kutila perbedaan setik falau kutila maka lamun dan badani asyid dimusaqalin kalawan kang abad awasiqalin wadadina dawa kang abad kang landap kabundukotin kaya mimis wasautin lan cameti bila wasahmin lan jamparin bila nasrin kalawan ora ruruhit wala hadin lan ora lalandep wasahmin wa bundukotin adawa jamparin lan mimis ajarah wa tawanatu wa yasi wongu ing suaid atau anatuan ing suaid opan naslun nuruhit wa asara lana pagipihing dalam suada paudusami ambane jamparing pimuri ing dalam liwatnya suaid wa mata bihimalan mati ya suaid bihima kalawan karone jar lan taksir Awin hanaga biubulatin atawa narima kacekek ya saya biubulatin kalawan jaring atau racik kau asabau samun atau ngenani wing saya pajang baring bahwa gua magatuni bayo saya biarbin kalawan tanah kang dukur terpija balina dawa puncak gunung rumah sakotami nugari-gari logolosed minu saking tor patawinu saking jabal Aruma maka haram ya suaid Aruma maka haram ya suaid. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang bacakeun Fatihah kanggo Kiai Haji Dudung Banjarnya di payun raina pupuk
terus nyusul ayeuna lanceukna can matang puluh kakakna ku ari maut atuh mah kakakna heula aju karak adina ieu mah teu adina heula karak kakakna ya tapi geus karolot terus sarep umurna hampir 80 leuwih aju lanceukna deui di rumah sakit teh jadi naon gitu ngaranna padeukeut tah urang bacakeun Fatihah khusus kanggo ajengan Dudung Banjar Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin oge ka keluarga besar tokoh mazhab Haji Husain Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Informasi tentang para donas banjir Bogor. Alhamdulillah kepedulian orang minggu kamari mudah-mudahan aya manfaatna tur mudah-mudahan diterima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala jadi daf'ul bala jang urang kabeh kusebab orang sodakoh kusebab orang peduli Allah henteu nurunkeun azab ka urang sok sieun ngarembet bam dedengian teh mimiti Bogor belah ditu belah dieu nongton aya prak ka sorena Bogor belah dieu aju ka Bandung urang Bandung nempo orang Bogor kebanjiran isukna Bandung terus Surabaya tanah mentak urang mun tayang kanu bogana neuleuh mobil teh hargaan geuninganan sakumaha mau mobilan sing arapu imah gitu keneh na ngabangun puluhan tahun meureun ratus tahun DPR teh meureun hayang boga mobil mewah teh korupsi penyanyi neangan duit jang meuli mobil mewah teh nya nonggeng nya nangkarak geus macem-macem ya Allah dagang aya nu ngurangan timbangan ngaleuwihan segala nyokot kreditan duit bank hayang babanda hayang boga alhamdulillah upaya-upaya manusia secara zahir hasil jadilah motor jadilah mobil jadilah imah mewah megah jagallah hayangnya osia eta teh kos kitu teh hina deleukeun ya ku aya deleukeun ya ku aya ayo sia mobil sing arapung harga imah gitu keneh nu bogana jejeritan jeung siana ku aya sia bohongan sia lain istighfar jejeritan sia ayo ngararambak
Masya Allah hayangnya hinana dunia tah ketika Allah nembongkeun kamahagagahan Allah lain usia nu aing ayo araku ku sia tah aku ku sia tah ku aing dirusakeun nu aing teh antak lamun urang ibadah masih keneh ngaku-ngaku ka diri urang ka ibadah urang eta mah ibadah TK nu kos kitu ibadah nu geus ulang ngaku-ngaku tuh awak do Allah ibadah do Allah lah rek ibadah rek henteu kumaha Allah we terus ya seueur sorangan ngarasa meureun lain kitu asana ya Allah ya Rabbi ulah di aku mun masih kene urang ngaku berangkat ke Cilongok ngaji di akun urang mun engke di sidang da hareupeun Allah ai tanaga nu saha make di aku ku sia hirup sia nu saha nu Allah ai tanaga nu Gusti pan sia sok ngomong la haula wala quwwata teu aya daya kekuatan kecuali Allah kunaon di aku atuh nah hijab antara urang jeung Allah ngaku-ngaku nu urang geus ulah di aku kabeh nu Allah mentak lamun urang geus bisa kabeh nu Allah hampang hirup keluar ti majelis sendal sahabat cokot jeung Allah ieu rampang piributeun teh harampang nasaupna araratah kabeh nu Allah hatung geus atuh ka buah-buah kiai di orang kunyana geus kabeh aya batasan-batasadana syariat mendak jelema lamun nasauk bae tanpa syariat eta ngaranna tasawuf mikung syariat bae henteu nasauk eta ge syariat bloon ai kaidah lo geus jaraho kabeh ge ieu bade bloonkeun bae geus urang sebab naon syariat bae henteu nasauk atuh mikiran zahir bae nasauk bae teu nyariat anu mikiran teh kumaha Allah bae lepas atuh kaluar ti majelis sendal sahabat belah ditu aya tukang baso jeung mangkok-mangkokna dicokot janu Allah ieu itu kabeh eta kan ngaranna teu make syariat geus geus deuk salat ge lah aja sararang cenah wala zikrullahi akbar asal eling bae geus ka Allah kana sauk mikung teu kos kitu mentak syariat zahirna tasawuf batinna bakal ngeunaheun timbul hakikatna ndah ieu kitu ti sisi ti gigir ngadenge bencana teh mantak urang mun tayang ka Allah ulah sampaikeun ka datang ka urang adapun hajugu Allah disampaikan betamatu Allah iya ngan urang mangadua sebab urang hambana ku cara tolak bala istighfar mah bararisa kabeh ge teu make modal tuh ya sodako tah asal geus datang ka sodako bae merengken istighfar mah atuh teh ziarah ka kuburan mah dararek gitu tapi coba ziarah ka adi ziarah ka kakak ziarah ka uwa anu bereun uwa urang karunya teu susah urang zarahan ka ditu yuk urang manjangkeun rahmi yuk urang ka ditu urang subeuh dapuran tah urang sumbang dapurna embung mending ziarah ka kuburan we jakena nu menta ka kuburan hampang zarah ka kuburan mah paling geh mere kolotrak kadengnya tuh nu kolotrak itu mah mana gede ilmu ge anu teu kolotrakan mata eta nu gede anu kolotrakan malah leutik
duit kencring rame lantaran nilainya leutik. Itu anu nilainya gede waktu ngegepok tilo kadeng kos wajib pengen di kantong na tilo kadeng naonan kadeng ya Allah ya Rabb sarua ilmu ge beuki gede bagi tungkul sakumaha pare bener tungkul eueuh eusian gacung pare eta kitu keneh jelema. Nah ieu urang kamari menang 72 juta. Alhamdulillah dibagikeun ka Bogor melalui adikula nu aya di Cilejet Haji Iim. Pakaiana 2 truk. Alhamdulillah tadi penting Bogor belah ditu dibawa di 2 truk. Berikut jeung aya tersisa anu lain tersisa anu nuturkeun sodako-sodako dibawa ka ditu 20 juta. Ternyata horenganan masih sangat membutuhkan. Bayangkeun ku urang kuari teu boga imah. Boro-boro pakaian imah ge eueuh. Dek dahar hese. Nu dibutuhkeun naon cakula di ditu nu dibutuhkeun mun bisa mah beas hajo pasak dagingan basa itu tari masak berarti kan tari masak ada sebab naon dibere beas atupan butuh sulu butuh minyak jeung sajabana ta eta kesulitan tetapi pas ka dieu mah geus ada garing-garing. Alhamdulillah nyana ngomentar nu dibutuhkeun ku ari beas. Maka untuk minggu kedua ieu dipersilahkeun ka santri donatur deui untuk menunggu selanjutnya kiriman-kiriman beasna yang ke dioper ka ditu sangat membutuhkan. Terus didata kiai-kiai aya sabaraha jadi engke melalui kiai-kiai di ditu horenganan puluhan ya puluhan kiai pondok-pondok pesantren komo jeung ustad nama loba bahkan meureun nu lain ustad ge haju ngaku ustad barang ngadenge donatur masuk kitu kapan henteu di ditu mah emang di dieu gitu. Jadi begitu, proposal ngabangun, nah pondasinya dipoto pondasi batu. Emang tenyawan gitu, atuh kan kerja sama jeung DPR, beloon kan DPR. Baheula temah kuari mah leuwih parah. Aduh ya Allah, ya Rabb. Eta keur carita kerusakan tetep nu jujur mah jujur bae, nu teu bae. Urang belajar jujur di harapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipersilakan untuk donatur deui. Poe ieu jang menambah-nambah. Naon kitu ngaranna cocobati Allah. Kitu keneh beas ditunggu kirimanana berikut baju nu layak pake. Bajuna cekulagen nu layak pake disurtil ku santri aya anu sletingna geus teu jalan calana sletingna teu jalan deuk nyalanaan naon atuh sletingna teu jalan atuh gubal gabel aya deui androk eueuh kancingan ya ieu mah deres we resep urang. Aduh kancingannya diharap di kancingnya ya memberen siap pakai no kos kieu memberen ya saya cerita kitu nu layak pakai tapi eta ge teu nyalahkeun meureun teu boga ku hayang-hayangna eueuh bikeuneun iwal ti eta eueuh masalah diaromean heula. Nah, ieu
jeung minggu selanjutnya anu bener-bener urgen sangat aya nu masih keneh can kajamah ku donasi lantaran teu bisa nyampe ka dieu. Aya nu keur penting mah langsung urang dituna. Langsung urang dituna nu bakal naon gitu ngabagikeun ka langsung jadi teu di posko-posko. Ka sasaran-sasaranana. Masya Allah. Maya urang niatan lidafil bala supaya ieu ulah terus-terusan ulah datang ke daerah-daerah anu ku Gusti Allah can dikenaan musibah belah dieuna belah dituna siksa supaya ulah terjadi deui. Urang peduli walaupun saperak dua perak walaupun secuil jang lidafil bala. Kitu para jamaah begitu datang dia dibagikeun aya informasi rek ngabagikeun duit watuh bungaheunana luar biasa. Sebab atuh bisa dibayar. Warikan ngarumpul keneh engke geus aya instruksi ti pemerintah geus stabil dipersilahkeun kembali deui ke tempat masing-masing. Ka mana balik anu aya keneh imah sapotong mah kanyawa nu eueuh imah geus eueuh surat tanahna eueuh geus tinggal di meteran we kurang atuh dijieun surat anyar. Iya kan, masya Allah luar biasa. Sanajan geus dipersilakeun balik deui, atuh kamana balikna imah eueuh geus teu kajahoan lahana belah mana. Seperti etalah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hina dunia teh hina, mobil hina. Tuh ya pakaian teh hina, jabatan teh hina. Lamun urang ngagung-ngagung dunia etalah anu bakal nyilakakeun urang. Allah ditembongkeun jang supaya bahwa ieu dunia teh hina tah eueuhna naonan dinu bogana di mata Allah. Anu ditilai ku Allah adalah tauhidna. Nauhidkeun ka Allah asal ti Allah diurus ku Allah balik ka Allah eta teh lain bicara tapi kayakinan. Lamun geus asal ti Allah diurus ku Allah balik ka Allah enteng hirup. Asalna urang ti Allah eueuh aya nu ngaayakeunna Allah geus aya di hirupan nu mere hirupna ge Allah salila hirup sehat nu mere sehat Allah digeringkeun ku Gusti Allah nu mere geringna ge Gusti Allah kadang teu puguh teu karu gering tanpa sabab aju cagerna ge kitu ke. Ingat ka dongeng Abah jelema sugih ringgus ka Jakarta geus ka Singapura bebeakan dilayadkeun ku Abah naon ya geus pasar we sakena teh selain obatan coba sing gede hate coba bae ka puskesmas lah geus sapira puskesmas obatna gering eta keneh nyeri ceuli eta nyeri irung eta puskesmas banyak kos kita tuh batuk eta asma eta geus kula geus ke Jakarta geus ke Singapura segala geus beak geus jakaba nyareat mah ulah kitu janu nyageurkeun mah Allah lain obat lain dokter tekadkeun nu nyageurkeun mah Allah sahadunya obat puskesmas ge atuh janu nyageurkeun mah Allah lain cenah kieu geus ka Jakarta geus ka Singapura iya tuh aya Allah can nyageurkeun masana jan ka Jerman ka mana ge nya iya tuh coba we ka puskesmas urang ulah teu nyareat teuing
Abah balik nurutnya nah puskesmas dina hatena mah sapira puskesmas. Obat nyeri huntu eta, ceuli eta, salesma eta, asma eta, obat jantung eta bae. Puskesmas Bandung geus sakit saya aya tuh darurat. Itu jada ge beli ka puskesmas teh geus lah asa-asa bae. Mariksakeun ya obatnya pasti eta keneh kan yes bawa diinum kunaon menang sajam 2 jam cenah ieu jeung berada ngeunah ini ci bener oge kira terus isuk dan nginum deui apa sakaligus bae paing obat diinum cak nama permen meureun atau overdose sampai eta barang geus aya udah saminggu mah Masya Allah bener kiai cakiana bener kiai mentak urang ulah osok ngabaikeun ngecilkeun ka urusan-urusan nu cek hate urang leutik ulah berobat eta kadang-kadang kos kitu urang mah hebat we ka anu nu nyageurkeun makan Allah aya anu urang mana eta geus teh cager-cager komo manda ge teh cager. Jadi datang itu sekarang ngaran Abuya di Cidahu datang katanya Waalaikum kuda dia waduh dia ya terus berobat geus wow suka dia bebeakan mana ya umum ieu mah cenah naon garana tanggal bujang kaget lah komo kos kitu atuh segera sambil bujang kaget geus obat tu paten mah geus teh cokoteun kunyana ieu teh rendemkeun kana cai inum balik buya anak langsung nyana dilaksanakeun di inum bray ci jangeunah ini awak coba saya tenang kan dia bujang kaget tuh loba habak sama kada oh atuh langsung diinum deui cager ku bujang kaget doang tak eta kan ya Allah cagana ngomong kieu mun ti kamari meurang teu kudu jujualan teu kudu kitu sia mau ngomong kos kitu eta teh Allah teh meakeun harta heula buku ku sebab hartana teu bagus tak eta rahasia ya Allah aya nu geus ka dieu ka ditu migrain geus teu nganggap obat-obat warung teu nganggap geus ka dokter geus diurut ka mana aya beta babaturan saya kunaon ieu aduh sakena hulu sopan tak bahasa hulu tuh sopan nyeri hulu deres ayahaan coba di belah kaler atuh ulu tau kunaon nyeri ulu cek cenah aduh jeung beung aduh tadina meureun ngadarcap ejo sia mah eueuhan kurang ha hulu ejo eta kos gitu tah ajo ya ku geus ka mana aing geus ngurut sabaraha bulan ieu panyakit teh geus ka dokter geus sana ku prokol geus tah dikira prokol ini coba ge ku prokol prokol di obat warung cek nya nanti ulah sok nganggap kos gitu coba heulanan coba kunya ajureup besare udang sare teh plong ya Allah ya Rabbi ku ngeunaheun ieu ji prokol oregan eta obat prokol ulah kadangeun ku pabrik prokol be atuh aing pajar promosi ye carita obat-obatan ieu tungtuna aing disumbang bae ku PT Prokol sia mah boleh bae dasarna hayang jama tah eta ulah sok ngabaikeun ka obat-obat leutik obat-obat warung inget kula ieu mah alal hak lain dongeng fiktif bener dia kula mah kula pesantren ka Banjar pan macul di Banjar teh macul haju ieu ka pacul meureun wiridanna poho hari teh teurak teurak waduh bacocor cek urang dieu mah getih
atuh di ditu biasa diobatan segala sesuatu. Lah sapira kena pacul kan seetik cowok pacul. Tapi ternyata meureunana besi makan ka lain deui. Nah, kabelah dieuna terus gedean di pondok teh tah bengkak. Meunang bangsa saminggu nyeri bengkak. Baliklah. Balik ka dieu. Balik bebeja ka abah ka ibu kitu. Oh, ka dokter bae cenah, ka dokter ka Tangerang. Dokter geus segala rupa teh cager. Dokter deui. Teh cager deui. Mesti kompres geus segala. Pindah dokter ngagedean. Pak, daerah kayak dokter Kamal, ka dokter Kamal ahli kulit teh coba. Ini mah harus dipotong gitu. Iya, aing berobat dipotong. Sakate teh geus leutik hate. Waduh, mangkaning pemuda keneh. Besi ka hayang ka awewe kenyanan deuleu kurang hiji aya di embung. Oh, siapa sok ka mana bae pikiran teh. Aduh aing kudu dipotong jempol masyaallah. Balik ka ieu teh harita kene barang rek dipotongna ku dokter. Dokter Kamal. Henteu lah, udah balik ka dieu. Balik ka dieu terus ditanya deui ku abah jeung ku ibu, kudu dipotong cenah Bu. Nanaonan. Sek nyieun teu bisa motong eta dokter. Ibu eta. Guys, ada ku ibu dirawatannya. Guys, pokoknya mah marud koneng ku ibu almarhumah, masya Allah. Koneng terus di bawangan saya asal. Atuh ibadah digoreng meureunana. Diuyah, diaduk-aduk, kolot baheula eta. Make daun cau. Di dina tatakanana teh daun cau kulutuk ulah di piring. Syarat meureun set dia. Guys, mana nu nyeri di ieu heula di non di bubui. Di bubuinya sia bubui. Di hau tuh datang ka asak. Asak ulah di dia di dapur gedeng geus teu daya teu upaya. Mana nu nyerina eta, guys. Bu panas kene ulah loba omong. Ibu dokter sia cek cenah teh. Bari lalagaan. Ku dokter itu geus teu bisa ku ibu bae langsung ditalian ku nya. Guys. Kumaha? Nyut-nyutan geus loba omong ya. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Lalagaan ibu. Sok lalagaan mah ibu kula mah gitu. Guys, jadi tepak ku cenah, guys. Masyaallah alal haq. Udang subuh. Eueuh nyeri barang dibuka coplok kan nyeri. Nu nyerina teh coplok sorangan, betus coplok bae. Ya Allah ya Rabbi maha kawasa Allah. Mantak dipraktekkeun ku kula ta eta tah aya jelema geus nyeri induk dipotong ulah. Nurutan ibu kula ge. Aja gua makan koneng. Nah, ti koreng uyahan. Terusan eta naon garang-garang bawangan. Aja doana Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Geus sabaraha urang ya alal haq geus sabaraha urang nu endek dipotong penyakitna hampir serupa kos gitulah cala lagi. Aya nu menta ka Haji Pendi. Sarua praktek nama kos gitu. Paeh. Geus lain ngagedean deui paeh. Hampir jeung nyanana. Ya Allah, tak ibu boga tarekah ti kolot seperti eta. Jadi ulah ngabaikeun urang ka dokter ya boleh ka dokter kan geus teu bisa can nyagerkeun mah Allah tadi kan. Nah, inget aya jelema bisul di dieu ye baheula bisul gede geus dibirit. Salat ke pan baheula mah sok lobakan nu haju ambay-ambayan teh gitu tah. Baheula mah loba eta penyakit bisulnya.
merata eta bisul baheula mah jeung koreng penyakit anu merata di masyarakat koreng jeung bisul ya Allah tilu jeung cule maksudna eta baheula mah kunaon bae eta penyakit teh bener-bener kabehan garana ye asal isuk-isuk bae atuh nerepakan eta laleur itu eta cokot teh naspro digitukeun pan naspro doang baheula mah tuh obatna teh naspro bae naon batuk naspro korek naspro kuring aya kita tahu teh naspro digitukeun asal isuk-isuk dipurlukeun naspro ngeunahi eta ieu dieu gede bisul bungkul tuh gede geus ka dokter geus ka mandat teh cager teh ka abah. Oh, kalau saya iya, kostum gampang cek obat. Lain gampang geus ka dokter-dokter teh. Atuh dokter manu kieu moal bisaeun. Aju abah ka tangkal awi ka dieu tah. Aya nu hejo-hejo teh di handapeun tangkal awi teh tah. Sok anu kos lukut teh tapi aya daunan gitu tah. Cawen cokot bro jalobain tukang ini. Digesek-gesek ku abah. Sot, tonggeng. Waplok ka dieu. Nah, siap balik ka ditu ulah kena coplok. Dikitukeun hees bareng di imah. Masya Allah eta barang hudang plong bae. Eueuh nyerina dicabut kalaluan. Kalaluan goreng nyaho kula teh tangkal eta nu di handapeun tangkal awi teh anu naon ngaranna baheula mah nyaho eta. Eta paranti bisul. Masya Allah. Lamun ku pandan tiis bisul di pandanan tiis ngan teu coplok tiis doang tiis lamun ku korong tanya aju eueuh kakarak deuk bisul di korongan eueuh nyana gregeteun meunang ka korong aya tareka baheula takon kitu tapi lamun deuk kakarak deuk bisul da korongan coba ge sia ku aing di korongan sia eta cager eta tareka kolot asal meme kalau mentis eta embungin jasa eta ka korong tuh ya Allah ya Rabbi itu kudu nyaho eta tareka baheula tuh mandak cakolot teh bener sama bebeja geus gede emang kunaon kekarak bebeja korongan ge moal jadi eta kolot baheula eta asal di korongan asal ndek jadi tapi kumaha korongna meureun nya atuh korong si eta mah pagon baru menjadi penyakit deui bae penyakit korong si eta mah atuh geus bagus dan nya mah atuh ka korong-korong jadi penyakit tah ieu mah balikan deui urang masih keneh ngayakeun sumbangan jang musibah banjir berikutnya nu sangat dibutuhkan adalah beas pakaian ge sami nu layak pake masih ditunggu untuk saminggu ieu hiji pasal ngalanjutkeun tentang praktek mencit kamari soal mencit hewan teh aya anu makdur aleh aya anu goer makdur aleh makdur aleh teh hartina anu bisa lindeuk hewanna bisa ditaklukkeun ku urang kaya ning domba kampung munding kampung sapi kampung lain embe leuweung munding leuweung sapi leuweung jeung hewan-hewan leuweung lain nu biasa ngaranna maqdur aleh aya anu goer makdur leuweung satok kesit disebutna
eta kapan cara mencitna hiji mun makdur aleh mah kudu dipegatkeun hukum jeung mari. Nah sunah jeung wadah jae urat anu belah luhur. Lamun guer makdur aleh teu bisa dipencit beheungna lantaran leuweung kesit atawa munding kampung cuman ngusruk ka sumur eta mah fi ayyi maudhi'in kana naonna bae nu bisa ku urang dipencit diraheutah tah kakarak datang ka dinya kuari mencitna make naon. Nah ieu dicaritakeun di dieu mencit ulah salah make alatna alat paranti mencitna beusi salah komo di akhir zaman ayeuna. Ieu dicaritakeun ayeuna penting ieu mah ya hilu ibhum maqdurin alaih wajarhu ghairihi halal mencit hewan anu bisa dipencit dengan cara motongkeun megatkeun hulkum jeung marina. Tawah hewan goel makdur alih ku cara jarh ditatuan nu bisa bae ngusruk buntutna nu bisa ngusruk ka sumur sukuna nu ngacung nu bisa dipejet eta bae. Ieu masalahna ieu cara parabot mencitna make naon bikulli muhaddadin yajrah ku setiap anu seukeut anu bisa megatkeun kana urat anu dimaksud ku syarat. Lamun urang mencit hayam make alat anu seukeut anu bisa megatkeun kana hulkum jeung marina. Urang mencit domba alat anu seukeut anu bisa ngagereselkeun sakaligus. Munding sapi kitu keneh, onta kitu keneh. Contona kahadidin kawas peso golok meunang nyieun tina besi teh naon. Besi ku urang dijieun peso, dijieun golok, berangkat urang ka seat. Sok nyahoanan sia kolot-kolot teh lembur. Seat masya Allah tampil lingkungan sia. Seat. Tuh, ayo sia ngomong deui sia. Lamun Cisoka, Cilongok tah, Cilongok Citi. Orang wajib terlembur sehat teh make ci padahal mah sehat. Jube babari ci sehat teh terlembur sehat. Nah, atawa belah ditu kan naon kitu ngaranna? Naon kitu ngaranna pasar Ciomas teh? Pada rincang ka eta nyieunnan golok. Hayang anu hebat pangodokan. Siapa di pangodokan eta tukang nyieunnan golok peso teh. Baheula mah urang mun liwat ka nya tang teng trong keleutik mah eta sikeun naon nyeun golok. Jaheut eta di pangodokan. Di pangodokan mah atuh geus teu kudu tang teng tong ya jaragonya nama besi dikitkeun set. Mun aya besi bawa ka pangodokan, jeun golok set dipaut doang. Masya Allah. Aja kumaha, atuh teh kumaha. Jadi golok atuh henteu. Eta baheula Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Kaistimewaan kamonesan Kangjeng Nabi Daud alaihi salam
dibere ku Gusti Allah mukjizatna besi berbagai logam tunduk di leungeun manehanna. Besi naon bae dijieun baju besi ku badan. Besi teh dijadikeun baju. Kurang eta ku sebab bisa kumaha bae dimodelkeunana teh di leungeun Kangjeng Nabi Daud teh besi leuleus. Logam-logam naon bae emas dimple-emple, perak dimple-emple, besi berbagai logam. Ku Kangjeng Nabi Daud di leungeun Kangjeng Nabi Daud mah nanaonan dek diipiskeun ka dijieun baju. Maka nyeunan baju perang, baju kre, baju perang. Ieu cetok perang. Asana lain cetok beureun nya. Ngaranna teh cetok mah budak angon pan. Paranti perang naon coba ngaranna? Helm. Sia mah heran helm. Bodoh datang ka kolot. Paranti perang, coba cetok paranti ngangon, helm paranti motor. Yes, ya ada tak kula besok inget ka jelema anu khotib eta teh naon gara bayaran. Khotib bayaran bareng hudang jam 11:30 guguraan bae naik motor, make helm kan. Datang pas kadinya azan, pohonnya na helm tadi buka langsung ka mimbar. Masya Allah, tuh jelema seserian kabeh. Pas inget-ingetnya anak baca khutbah, alhamdulillah. Helm tadi buka. Eta khotib bayaran teh kos kitu teh. Nah iya lamun cetok budak angon, helm motor, lamun ieu teh naon? Tudung wajah. Disebut da teh naon ieu paranti perang. Paranti perang. Tah ieu kata. Tah eta dijieunnan ku Kangjeng Nabi Daud. Nya nama ieu naon gara-garana nurut besi teh nurut. Mentak urang melet teh melet make eta doana Allahumma layyin qalba sarwiti kama layantal hadid li Daud alaihi salam. Gusti muga ngaleuleuskeun ka hate sarwiti sakumaha leuleusna besi di leungeun Kangjeng Nabi Daud. Lah tuh besi nu sakitu teh astaga dikitu-kitu jadi jadi leuleus atuh hate mah komo bae. Atuh langsung penting muncilak we sarwiti. Pepe. Kena berarti ya. Aduh, Masya Allah geus kikian bae tuh. Aya nu teu kitu, tetep bareng dibaca tetep bae nu muncilakna nu maca kieu. Asana eta tanu aslina mah tah. Eta layin qalba sarwiti kama layantal hadid li Daud alaihi salam. Makanya dampe leuleus di Kangjeng Nabi. Nah, kuari besi dijieun peso, besi dijieun golok, kena seket muhaddad, abe sakaligus. Ayam, segar, harapkeun set peso. Mentak diukur heula ka buuk ka dieu, set. Mun urang geus ngasah ukur ka dieu, set. Kitu kolot baheula. Nah, asal geus asah. Kulit ka dieu, set. Dikitukeun heula set, kada buuk krek asal geus teurak kana buuk atuh geus. Mun aya nyana mah geus coba leungeun. Set. Mun ka kotok ka nyana heula. Gitukeun set. Set. Gitu kene domba. Bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nu seket. Ya. Alat paranti mencitna model besi anu dijadikeun dibentukeun peso golok nu seket. Nu hasin tambaga ge meunang zahabin emas dijieun peso golok meunang. Urang mah di dieu mun nyaritakeun emas dijieun peso, emas dijieun golok, asana meureun muringkak bulu. Tapi coba di Brunei. Di Brunei kan penghasil emas anu luar biasa, jelemana kan saeutik.
ngan sekian puluh ribu penghasil emas anu luar biasa matak Raja Bulkiah Brunei Darussalam segala rupa emas tempat tidurna tina emas lawang nage etana emas tatanjakna nage emas terbang emas kabeh asbak nage emas ieu tempat miceun tempat miceun naon ngaranna klosetna emas. Kamu Haji Pendi datang ke ditu tuh geus. Saya mau ke WC dulu, iya. Kunci kunyana. Atuh geus ditek-terekan. Lain ngising. Kabeh peso garpuhna sendok da piring kina emas. Haram ngan ieu keur carita kemewahan dunia. Nyadakan boga kapal khusus, kamar khusus kapal di kapalna emas. Tuh, nyana geus ngasa bangga panghebatna. Ya, dibandingkeun jeung Indonesia mun naonan nyana. Di urang mah lain eta. Pake jelema Mas Tono. Mas Darto. Jadi mas orang di pakai jelema di itu mana tadi Brunei mah. Di orang aja lemah pakai emas. Aduh Mas Kirdun ya. Emas. Tak misalnya emas dipakai di jin peso seket pakai mencit menang perak gitu kan. Kayu aya kayu anu teras model kayu nu sok dipake jalan kereta api eta mah kahujanan kaanginan teh kapan teu naon sabala puluh tahun ratus tahun ribu tahun eta kayu nu sok dipake itu di rel kereta api bau tambah kahujanan kaanginan kukumang eta kan hebat. Nah aya deui kayu teh modal di kayu di Kalimantan aya hiji kayu mun dipaku ge ngagenyai. Dipaku ge teh paku nu mileh ngagenyai eta mah. Masyaallah. Pokos tangkal kalapa di urang baheula. Eta tangkal kalapa kolot teh anu hideung, itu diantep. Can geus diantep dicai teh diangkat ke masih kene diantep kene kolot baheula makan gitu. Nah, kuari ngabangun, ban baheula mah ngabangun teh ngumpulkeun kayu lah sabaraha taun. Baheula mah kan kitu. Nah, eta kayu-kayu kalapa nu asli hideung dirimbas, rimbasna ge rimbasna ngagenyai-genyai mun dirimbas. Eta kayu kalapa, masyaallah. Tah aya kayu bisa pake mencit kaya ning kayu kalapa baheula atawa kayu kipaku baheula. Tiasa genyai tak eta bisa pakai mencit kayu kosobin awi hinis sementara kurang dikitukan trak sing ada tah asal geus dikitukan tah nyeun hinis biasana awi hideung trak laikeun kadinya geus ulah make golok ka dituna kurang dikitukan set angkat kan tak eta seukeut. Besi teu percaya ka dieu hinisna ka dieu leungeun siana. Oh mencit manuk mah geus ulah make peso ulah make golok, make hinis mencit manuk mah. Cara nyieun hinis ulah kieu ieu awi dikitukeun set aja dikitukeun langsung ulah maseukeun. Tah pantek set kelaikeun rendeun dikitukeun. Potong ke atas itu. Atuh aya make carana naon ge atuh. Teu ieu. Kosobin hajarin batu. Make batu diseukeutkan ku urang. Atuh biasa. Dibentukeun supaya seukeut. Teu masalah. Ja eta ge anu sok pake nyeuketan eta batu keneh bae Pak. Nu sok pake nyeuketan golok teh. Batu pangasahan atawa lain sok muter teh gerinda eta batu kene baheula mah
ngan kuari mah dibesikeun jadi teuneunang kita jadi gurina bageula mah batu diseketan bisa pakai mencit halal ya. Kemudian sujud kaca seket halal basah halal mencit hewan anu bisa ditaklukkan kurang cara alat nu pake mencitna teh anu seket mun besi geus dibentukeun peso golok anu seket itu kede tambaga emas perak termasuk kayu awi batu kaca nu penting seket halal ila zafran wasinan kecuali kuku urang mencit hewan make kuku haram manuk ya urang ya pencit ya kuku urang para ranjang geus diseketan deui dikitukeun we bismillahirrahmanirrahim haram tuh ngaku sorangan kan jangan haram besinan make huntu haram ya manuk dikitukeun kurang set geger haram ke huntu atawa huntu anu coplok misalna aya jelema huntuna sajengkal ya misalna ye calinga sajengkalnya na ajuku mau ajuku manehanana atau coplok sorangan kurang diseketan huntuna jet seket huntu teh seket di awak orang menurut ilmu kedokteran nu paling teas adalah huntu teh pang teas nu aya di awak urang bakal dibandingkeun jeung benda-benda lain huntu mah teas. Coba bae ge coba atuh huntu lamun teu teuas deuk kumaha ngadahar dagingna deuk kumaha aja tulang ge eleh ku urang tulang ge eleh dikeremus ku urang eta berarti ku hebatna huntu mantak daharna 40 gayeman abe alus ieu urang mun dahar teh bismillahirrahmanirrahim 40 iba lain paham set budak tuh gayam-gayaman deh tah eta nu ngarusak mah kok gitu tah engke pankreasna jadi rusak khususnya jadi rusak dibere huntu urang teh keuna ngagayem nah eta keuna alus bagus gitu awak 40 teh lah cenah loba teh kiai mah 20 atuh 20 ge teu kaburu cenah ge 10 ge teh sia mah dasarna teu rek ngagayem ulah make huntu ulah make kuku ulah make huntu wasairul izam jeung berbagai tulang misalnya urang guari boga gading gajah kan teu as gading gajah disekutan gak pakai mencit haram atau tulang maung kuntuas tulang maung seketan kurang pakai mencit haram atau tulang gajah seketan kurang haram teu beunang huntu kuku tulang teh teman-teman teu meunang pakai mencit masya Allah ulah lumantak temenang make kuku lantaran langsung kangjeng Nabi nyarita ma'an harodam wa zikir Rasulullah alaih fakuluhu laysa sinna wa zupra naon bae nu bisa ngocorkeun kana getih jeung disebut ngaran Allah silakan dahar ke kangjeng Nabi laysa sinna wa zupra selain huntu jeung kuku teu beunang ku Kangjeng Nabi diulah nu mantak huntu teu meunang
lantaran huntu teh tulang sedengkeun tulang eta adalah kadaharan jin. Jin teh barang daharna tulang. Geus lamun kurang dipencit engke jin neuleukeun. Dipake mencit ke jin neuleukeun. Waduh, makanan urang geus dipergunakeun anu kos kitu. Jin eta jin nyana teu resep. Mantak lamun urang boga gading gajah eta kan tulang. Gading gajah kemudian berbagai tulang eta kan kadaharan jin. Mun ku urang diurus pakai kipa, diusapan, kebal-kebal aya jinan. Eta kadaharan jin. Tah, engke ku urang dikitu ke ngarokok, bae urang teh make kipa tah. Jin ke nempel ka dinya set, diome urang. Kebal-kebal urangnya jadi jin. Alhamdulillahirabbil alamin. Moga manfaat tina pengajian mingguan Abu Yauji Cilongok Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.